Aduh, hayang bisa silat. Kasaha guru nanya. Kurang cobaan. Biar dapat juga nih bisa. Aya naon hidup kasep dugi kagak goler di dia. Abdi teh bade milarian guru silat, Bah. Sugan we aya di dieu. Sep, hayu urang diajar sasarengan sareng abah di dia. Nya, Bah. Abdi teh hayang bisa silat. Nuhun, Bah. Coba mangga kasep, hayu urang diajar di buruan gitu. Bener, Abah, ieu teh. Laras kasep, hayu urang sasarengan diajar sareng abah. Mangga. Mangga kasep, hayu urang diajar konsen pikiran, bersihkeun hate. Mangga, sok siap coba.
Ga. Buah. 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 Alhamdulillah kasih. Hidup kos biasa diajar di abah. Hidup wabah di ngaranan hilang lang. Tapi hiji deui syarat anu ku hidup kudu dilaksanakeun. Teangan batu anu di tengah-tengah cai. Sakali dihidup dinya tapak. Sok anu diajarkeun ku abah ku hidup di dinya. Latih deui. Coba dicai. Mangga Kasep. Suhun guru. Cuk Kasep ku abah didoakeun. Lumampah ayeuna hidup. Ayeuna keneh mangga Kasep. Bral. Omat nitip. Kudu sieun ku salah. Di abahnya. Sok kudu wani hidup ku bener. Eta di abah. Mangga bral Kasep. Suhun guru. Permios. Mangga Kasep. Bral.
Lu di sini? Hah? Ya. Ya. Kita perhitungkan masa lalu. Lu membuat saya menjadi sengsara begini. Lu enak-enak aja lu. Ada apa sebenarnya Kisana seperti ini? Kamu telah mengambil buku yang kita pelajarin bareng-bareng. Enak banget kamu ya. Masalah itu lu nggak ada urusan. Masalah Gak ada urusan itu gimana? nggak ada. Gak bisa. Rasain ilmu saya ya. Hah? 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 Tunggu pembalasan saya. Sampurasun. Assalamualaikum Sampurasun. Waalaikumsalam Rampes anakku. Rumah halalakon 20 tahun baturang tanglang ayah naon wae. Mohon kuring loba pisan tangan sekarang coba terus biasa langlang anu ngaran kehidupan geus teu aneh anaki kumaha kuring anu salajengna langlang hidup kerateangan pasangan hirup hidup indik kulon di cupu ieu didinya aya hiji tempat anu ngaranna sadaan tapa hidup dirinya bade dilakonan eta parentah ngan amanat langlang hidup sing hati-hati aya batur saperguruan hidup anu masih dendam bade termio hidup gerak indi gerak miang anaki. Assalamualaikum salam.